Alhamdulillahi alal in'am wa syukrullahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi syuhadatul ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasyatu wasyatu wa biqali bi'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kafara musliman faqad kafara. Al-hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja sabarang syukur hadi alam sanggakeun ka Allah anu maha ghafuur. Shalawat beserta salamna mudah-mudahan bicara lumpakun dan orang sadayana yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hilang kepada keluargina, kepada sahabatna, tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, publik orang sadaya al-fatah kadir ngain tempat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, walhilap serta ajar simabdi ngalajeng ke kanaya jariusan simabdi nadayangan dihaturkan tidak tahu berdosa dosa agung, dosa alim, anu dihajak maupun anu dihajak, nyebut kami dosa empat. Kumaha saking tercinta saja ngabul terjadi abdi. Nuhun alhamdulillah kangge timpal wawana Islam abdi moal kantos disuruh sendiri istri bebas moal ayahan bareng ayahan bareng kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dongkapna orang sadana kaya tempat teh hiji masing jadi wasilah karena dihampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaduana madenannya orang teh masing ditambih-tambih amal ibadah ku Allah, amal ibadah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sareng ngayungna urang dina ieu tempat teh nyata urang teh masing gitunya dilengitkeun sagala panyawat batin antara pidohirnya ayeuna mah usum cenah ieu teh salasta si babi oge kabagian gitu nya matu di kieu teh mah mulai rege gitu tiris gitu kabagian begituna mudah-mudahan urang sadayana itunya bang palena ieu tempat teh masih jadi wasilah kana di itunya disehatkan badan urang, disehatkan gitunya batin urang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan ngayuna urang dina ieu tempat teh masing jadi wasilah karena ngengingkeun kita bahagia di dunia jeung di akhirat. Paneta meureunnya urang teh itunya belaan kumaha belaan gitu mohokeun ieu mohokeun itu teh urang teh mereneangan kebahagiaan di dunia jeung di akhirat eta. Ngan sok emut gitunya urang ngadongeng heula nya kana wasiatna seorang ulama namun namina ieu ulama teh nyaeta Syekh Johari Maksum. Anjeunna itunya kaunggulanana atana pimajahna teh nyata dina kagagahan. Gagah eta teh nya Syekh Maksum Johari teh. Gagah-gagahna eta Syekh Maksum Johari rambutna panjang rambutna teh moal bisa lamun hayang diparas atana pi dicukur teh moal bisa aya neuteuk. Gagah-gagahna terkecuali kedua hiji kunu janten ibuna, kadua kunu janten guruna. Kiwal tiata mawah kuateun nya sok sanajan ku godhong seket moal mah kuateun eta karagahan Syekh Maksum Johari ayeuna di Jawa, ayeuna mah tos almarhum.
nepi ka anjeunna mah lamun ngamuk nya pernah cek guru cenah ngamuk manehna di pasar eta bukna jadi seuneut pangit ku gagah-gagahna tah anjeunna teh eta namajihna dina kagagahan padahal mah anjeunna ge seorang ulama kitu ngan nu diunggulkeun teh ku anjeunna nya teh kagagahan tah anjeunna kitunya anjeunna teh di Lirboyo pamit pesantren di Lirboyo anjeunna teu ngawurukan anjeunna mah saukur jaga anjeunna mah bisi aya santri anu tara ngaji sabat urang ditisna kitu digusur asupkeun ka madrasah geus disabat diusak deui hade deui ya jadi kitu we mah tara ngawuruk manehna mah ngajaga we ya wah kenal lamun dia kitu aya jelema di pos rek salat gusur dia nya kenah dikalekeun keluar ngaji ya tah eta Syekh Johari anjeunna wasiat ka santrina ceuk eta Syekh Johari Syekh Maksum Johari hei para santri lamun anjeun hayang bahagia di dunia jeung di akhirat yakni jadi jelema sukses gitu nya cokot atanapi pigawe ku anjeun 4 perkara laksanakeun ieu opat ngan lamun teu bisa sakabeh ngan 4 hiji di antara 4 insyaallah anjeun bakal bahagia di dunia jeung di akhirat yakni jadi jelema sukses. Ieu mangmun mana cenah nomor kahijina lamun urang hayang sukses di dunia jeung di akhirat nyaeta alimun kudu jadi jelema alim jelema anu berilmu terus ngamalkan ilmuna beakeun waktu ku anjeun beakeun harta ku anjeun pikeun neangan ilmu teangan ku ilmu timimiti balik nepi ka kolot terus teangan ilmu lamun anjeun hayang sukses di dunia jeung di akhirat aduh cenah buktina mana geuninganan ilmu teh hese baheula oge keleutik teh kurang kumaha masangkeun 50-an tahun bari ka imah teu henteu geuninganan kieu da meureun gaduh bagian masing-masing nya hese lamun anjeun teu bisa nyokot nomor kahiji cokot ku anjeun anu nomor kadua nyaeta wa imma goniun jadi jelema beunghar beakeun ku anjeun waktu teangan harta jadi jelema beunghar ngan dengan catatan neangan duniana anjeun hayang beunghar teh kudu sesa ngalaksanakeun kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala lamun berenangnya kewajiban urang teh salat 5 waktu tah ala dunya teh sesa ngalaksanakeun salat lamun geus hasil hartana eta teh kudu dijakatan tah eta harta anu digunakeun ku urang teh kudu sesa ngajakatan ya sok ku anjeun eta dunia teangan nepi ka anjeun kitu jadi jelema beunghar terus lamun anjeun geus beunghar tasarrufkeun eta kabeungharan kana jalan anu dipika ridho ku Allah kumaha ya sapertikeun di dieu cek urang teh lamun maneh teu boga dadahareun mah euy di imah ji atuh asup ka madrasah ka masjid ngaleukeun mingguan di dieu mah aya pisang-pisang wae mah kitu nya aya pisang-pisang wae mah kitu mimiti mah cenah deka mingguan teh aya pisang deka keun bae matakan geuningannya kata-kata Abu Yamah lamun dina ibadah dina ngaji jeung urang santri ieu dipaksa kata-kata dipaksa terpaksa biasa bisa mimiti dipaksa paksa we budak teh sina ngaji lamun teu ngaji hukum tak kitu budak teh ngaji deh ka we sieun dihukum terpaksa tah geus terpaksa kitu tah pasti ka ditengah biasa rada geunah yang ngaji teh geuningan geus biasa karituna karek bisa jadi kurang ngalah ilmu lah paksa keun bae mingguan terpaksa oge gitu hayang kana ieu keun engke ge bakal biasa geus biasa urang bakal bisa gitunya bisa sagala rupana tah urang teh nya teu daek mingguan keneh sia asa daek mingguan ku aing teh duit 10.000 samingguan sia cek beunghar wah cigana pinuh tuh ya
tah eta sok ku anjeun teangan kabeungharan ngan dengan catatan neangan duniana teu sesa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, sesa ngalaksanakeun kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala, geus hasil dunya tasarrufkeun ku anjeun kana jalan anu pika ridho ku Allah. Insyaallah anjeun bakal jadi jelema sukses di dunia jeung di akhirat. Ya, pangke geuningannya panggeulana anu asup ka surga teh geuningan jelema beunghar di cenah. Ya. Panu teh parabot teh jelema anu maot sahih yang panggeulana cek eta cenah cek maot sahih cek malaikat teh naon cenah anjeun make asup panggeulana makaula maot sahih. Da pulaan anjeun make wani kitu nya perang ti saha anjeun make nyaho eta lamun perang maot sahih berka asup ka surga cek ajengan. Wah, ajengan heula sok teu adab cenah mah nyaman nyaho teh cek ajengan teh bisa ngaji. Wah atuh cenah sangakeun ka ajengan cek ajengan sok atuh anjeun cenah jalma anu boga ilmu lebet ka mas kadinya ka surga cek anu boga ilmu aruh punten we malaikat abdi tiasa ngawuru abdi tiasa mamatahan jelema teh ku sabab dorongan jelema beunghar sabab moal bisa abdi ngawuru lamun majlis teu dijieunkeun ku jelema beunghar lamun ieu kaula moal bisa ngawuru lamun kaula mak gitu madrasah kaula teu di gaya-gaya ku jelema beunghar nungtungna mah jelema beunghar panggeulana gitu tah sok teangan panjang ulah gitu nya tah ulah beunghar di dunia mah beunghar sok teangan dunia panjang ngan awas teangan dunia kudu sesa ngalaksanakeun kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala. Buktina geuninganan neangan ka beunghar teh teh yang kieu-kieu keneh gitu. Berangkat isuk balik sore nepi ka cepri bahasa teh mah kitu nya kesang teh bijil teu yang teh keueuh hesa kieu rek teh. Dari jelema pibeunghareun mah cenah Pak salieur dua lieur nanti jadi bijil. Ari jelema kieu mah kos urang hese we. Da meureun boga magian masing dina masalah dunia. Lamun anjeun teu bisa ngalah dunia sapertikeun batur cokot ku anjeun nomor katilu naon nyaeta wa imma sujaun. Jadi jelema gagah seperti anjeunna Syekh Johari maksum sok kadugalan teangan gitu nepi ka ku batur teh saeureun ku urang teh ulah nepi ka ieu mah makarek di kongkorong geus pada kang perengreng nepi ka dikadek teu teurak nepi ka diduruk teu teurak sok kagagahan teangan ku anjeun geus beunang kagagahan tasarrufkeun kana jalan nepi ka ridho ku Allah. Aya jelema teh deuk salat usur urang da urang teh gagah itu aya jelema teh ngaji gusur seperti Syekh Johari maksud Johari eta gagah ngan teu bisa gagah boro-boro gagah ku suami sieun ku pamajikan sieun ulah motor ku batur sieun ya ku pamajikan aduh sieun cenah ku pamajikan ge tong boleh ku batur tong boleh ku preman ku pamajikan sieun tah nu terakhir lamun teu bisa ngalah ilmu geus beak ngalah ilmu geus beak deka ngalah dunia geus beak deka ngalah kagagahan dina buktina kieu geuning sieunang bae nyaeta laksanakeun anu nomor kaopat naon balik anjeun ka imahe para santri teangan pamajikan anu geulis kawin ku anjeun nyieun anak sing loba asupkeun anak urang ka pesantren ya bangua bisa ngaji kawin ini meungeun anak sing loba sugan we ka pesantren ya 20 ngajian anak asupkeun ka pesantren piraku teh nya koyot hiji nu bisa ngaji ieu mah da karek boga anak 3 asupkeun ka pesantren hiji gitu kan belet ya asupkeun teh nu pinter mah ditu we kan cara rauh gitu asupkeun ka pesantren nu nyieun anak sing loba 10 piraku hiji mah kudu bisaeun nya 10 teh atuh gitu tah sabab lamun anak diasupkeun ka pesantren eta ganjaran teh moal eureun terus ngalir kanu jadi ibu ramahna masihan katuangan masihan bekal ka eta putrana insyaallah eta ibu ramahna kabagian kitu ganjaran oh cenah tadi kobong ieu budak eta ngaji gitu keun bae urang geus nepatkeun kewajiban ngasupkeun anak urang kana jalan atapi kana pendidikan agama erek misalnya erek henteu asupkeun we anak urang ka pesantren cenah da aki mah geus teu boga anak incu urang da kabagian keneh incu oge gitu incu sok paksa asupkeun ka pesantren
ya bibitaan ku urang bibitaan seperti kerencangan bisa di Banten budak teh 2 alif kene nomor 3 pangagungna talar cenah alfiah karena dipangulkeun juga wah budak alfiah juga katalah dipeulieuh lu kahiji teh mah nijang alifna talar cenah awamil dari dunia awamil 8na dipeulieuh ayeuna teh duit pastikan arajina urang anu pasti kene kemudian itu ke anak teh tok sadaya kaji ku aing anu wakan bawang ku motor kobo kecelakaan kok cewek sekali tak kobo ngidikeun gitu ieu mah kita itu anak ya insyaallah lamun urang bisa mah opat eta laksanakeun nya boga ilmu nya beunghar nya gagah nya boga anak kabeh diasupkeun ka pesantren insyaallah urang bakal bahagia di dunia jeung di akhirat ngan lamun teu bisa nu opat hiji di antara opat eta cokot ku anjeun insyaallah anjeun bakal sukses di dunia jeung di akhirat ya eta hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang lajengkeun kana anu ti payun nyaeta masih keneh nyarioskeun dina masalah pamurtadan murtad nu perkahijina nyaeta murtad patekadan nu kaduana murtad padamelan nu terakhir nyaeta murtad ucapan ya saur mama dengan musani waridatu salah satu aksamin ari nomor katiluna kitunya tina anu tilu bagian teh nyaeta murtad dina ismu salisu al aqwalu ari nomor katiluna tina anu tilu bagian teh nyaeta murtad ucapan nyaeta wahya kasiratun dan cekusani ngan dina resan murtad ucapan mah kasiratun loba pisan nepi ka kaula teu bisa diserat dina kitab sadayana ieu mah sapalina naon sabab ceuk kamari oge di zaman musannif anu pangloba-lobana ngalaksanakeun murtad teh nyaeta dina masalah murtad ucapan di zaman musannif komo di zaman ayeuna naon make kitu sabab aya hadis Kangjeng Rasul khairu ummatil qarnul ladina yaluni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum ceuk Kangjeng Nabi anu pang alus-alusna umat kami nyaeta jalma anu nyanding ka kami nyaeta seperti kersaha para sahabat ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar jeung para sahabat anu lain eta anu panghadirna umat kaula ceuk Kangjeng Nabi terus santosna para sahabat anu nyanding ka para sahabat ya tabiin atau tabiin terus ka dieu mata kurang mah ieu teh bubut titina lamun cenah dina cawungnya mata pantas cek musannif dina ieu resan murtad ucapan teu tiasa ku kaula diseratkeun dina kitab sadayana la tahsiru teu bisa diseratkeun dina ieu kitab sadayana ngan ieu mah sapalina we mana cenah di antarana anu nepi kana darajat murtad ucapan teh ayyakula lil muslimin nyaeta jalma muslim ngomong ka jalma muslim deui ngomong kumaha nya sapertikeun urang jalma muslim ya naon cenina jalma muslim urang mengakui Allah teh aya ya mengakui Tuhan teh Allah mengakui nabi teh Kanjeng Nabi Muhammad ya mengakui kitab teh Al-Qur'an tah sok daek salat sok daek ngaji tah muslim tah ya ngomong jalma muslim ka muslim deui ngomong kumaha ya kafiru ya au Yahudi au ya Nasrani au itu au ya adimadini ceuk urang teh kaja ngomong ka jalma muslim hei kafir hei Yahudi hei jalma teu agama ngagoroan teh ka jalma muslim teh ngomong kitu ngagoroan kitu tah eta teh bisa nimbulkeun kana murtad jadi ari nyebutkeun kafir mah ceuk kamari pasti salah saeuna aya nu kafir. Lamun nyebutkeun kafir ka jalma kafir, aya kafir ka hiji anu disebut urang. Ngan lamun nyebutkeun kafir ka jalma muslim, berarti eta anu kakafiran teh bakal balik ka urang. Cek hadis Kanjeng Rasul, man kafara musliman faqad kafara.
Sajalma anu ngukurkeun atau nyebutkeun kafir ka jalma muslim, maka balik eta kakafiran ka urang. Ya. Tah, balik ka kafiran ka urang. Seperti nu dinggina, lamun aya jalma nu dinggina pasti wae aya nu diranjang. Ya. Lamun bener eta jalma jina, akur jeung bukti jeung saksi bakal nu jina eta bakal diranjang. Ngan lamun teu bisa ngadatangkeun saksi, terus faktana teu bukti, maka anu dina bakal diranjang. Ya, tak ulah gagapah lamun jelema nudikeun jina. Lamun urang rek jadi saksi nudikeun jina, ku katempo jelema eta ngasukeun boboga anak-anak bukan awe. Lamun teu kitu mah awas pieu ngali ka urang, nya. Kudu katempo doraka teh henteu atuh doraka ari urang nyata rek jadi saksi mah, nya. Eta ulah gagapah jelas itu di kamar buaan jina, ulah tah gagapah ngomong kitu, nya. Karena lamun di proses hukum agama ya kurang bisa jadi anu diranjana sebab buktina ya. Kan lamun aya bukti mah pasti itu diranjana. Tah seperti kan kitu. Mata ulah gagabah urangnya. Pan urang teh di alam dunia teh cenah aya dulur teh dulur sadara nya tadi lanceuk beurnya dulur teh sadara. Aya dulur teh dulur saagama. Rek urang mana wae, rek urang Amerika, urang Indonesia, urang mana wae, asal agamana Islam eta dulur urang. Ya. Aya dulur teh dulur sanegara. Rek kafir, rek Islam dulur urang, asalnya tinggal di Indonesia dulur urang. Ya. Ngan dengan catatan kafirna teu musuhan ka urang, yakni kafirna kafir di mi eta anak dulur urang. Ya. Itu aya dulur teh dulur sama anu jeung Allah. Domba, sapi, dulu urang eta teh, ya. Itu dulu urang. Sebab dieuna abg ku Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian urang ulah wani-wani ngahina ka jelema kafir, lamun eta kafir teu ngahina ka urang, teu ngamusuhan ka urang. Ari kafir di mah kitu nya kafir anu teu merangan ka urang, wayana urang kudu dihormati. Matak jol geuning kamari nya MUI lamun ka kafir ulah nyebutkeun kafir kudu non muslim, naon teh bisi raheut hatena gitu. Ngan sanajan cek ieu mah sanajan nyebutkeun non muslim oge ari itu nyebutkeun non muslim tapi di barang kumahina mah sarua neraka gitu. Padahal kafirkeun bae, kafir teh nyaeta jalma anu teu kitu nya saluyu atanapi teu menerima kana agama Islam gitu nya. Ngan banget urang kudu ngahormati ka batuna, ulah sampai ka urang nyebut kafir cenah ka jelema kafir bisik nyarieun hatena. Padahal nyebut non muslim ge aya urang lihat ngahina mah sarua kitu neraka. Eta jeung kafir ulah nepi ka musuhan komo jeung dulur, komo jeung tetangga. Urang mah jeung dulur jeung tetangga pasea masalah. Tah jeung kafir oge ulah nepi ka urang maneh kamenana selama eta manehna can ngaganggu ka urang atanapi henteu ngamusuhan ka urang nya. Lamun eta jelema mengakui kitu nya Allah teh Tuhanna, nabi teh Nabi Muhammad teh nabina, Quran teh kitabna, ulah sampai ka urang nyebut kafir ka eta jelema nya, bisi eta kafiran balik ka urang. Tah eta kita muridan bidzalika annalladzi alaihi muhatabu minadini kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laisa bidin. Tah bari ngomong mikarep gitu nya, keur ngomong he Yahudi he Nasrani, ngomong kitu teh mikarep ku ngomong ka jalma he Yahudi he Nasrani teh dianggap eta jalma anu urang di gorowan teh eta agama nu dicekel ku eta jalma dianggap lain agama Islam, dianggap lain agama. Itu tah eta ditimbulkeun kana kufur teh ya. Lamun jelema eta mah bari diparatkeun dina hati jelema eta mah teu boga agama. Jelema eta mah agamana lain agama Islam. Tah eta nimbulkeun kana murtad. Awas ya. Itu nusa terasna wa kasuhriyatin bismin min asma'i ta'ala wa kasuhriyatin lan kaya ngaguguyon bismin kalawan ngaran min asma'i ta'ala saking piro-piro jenengan Allah ta'ala. Nusa terasna termasuk murtad ucapan teh jalma anu ngaguguyonkeun ka gitunya
karena asma'na Allah Allah Subhanahu wa taala, karena ngaran Allah Subhanahu wa taala. Ngaguyonkeun karena jenengan Allah teh. Nya, kumaha we eta mah? Sapertikeun kitu nya nyebut jenengan Allah bari minum arak, nya nyebut jenengan Allah bari maksiat. Nah eta termasuk ngahinakeun karena jenengan Allah. Atanapi maca bismillah rek ngalaksanakeun zina, ya termasuk gitu ngahinakeun ka Allah. Naon bae ngomongna, kumaha bae ngomongna, ngan nu maksud eta jelema ngomong kitu teh rek ngahinakeun kana jenengan Allah, eta termasuk kana murtad ucapan. Atanapi ngaguyonkeun kana parentahan Allah. Ya. Cek ajengan teh, cek mubalik dan cek ajengan teh. Cek ajengan eta mah waliwat lamun dakwah teh ngomongkeun salat teh. Cek urang teh eta ajengan hayu we ngomong salat. Kumaha mun kitu tanya. Eta teh paneureunana jalan ajengan ngomong kitu teh saolah-olah eta salat teh parentah Allah, nya. Eta jelema mah ajenganna saukur nyampekeun hakikatna eta parentah Allah, kali-kali kurang diguguyonkeun. Duka tah buat termasuk kana murtad ucapan. Pokona mah ngaguguyonkeun kana jenengan Allah, ngaguguyonkeun kana parentahan Allah, eta termasuk murtad ucapan. Ya. Nah, eta tah nu saterasna cek musannif nu termasuk murtad ucapan teh awak dihi atanapi ngaguguyonkeun kana janji Allah, awak dihi atawa ngaguguyonkeun kana pangancam Allah Subhanahu wa taala. Oke, termasuk murtad ucapan teh ngaguguyonkeun kana parentahan Allah Subhanahu wa taala, kana perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokona mah gitunya sapertikeun cek Allah buduni istajib laku. Cek Allah ngadu mah ka kami, kaula anu bakal ngijab eta janji Allah. Dua teh urang teh ngadu mah, pek teh teu bukti eta nu teh urang teh hayang mobil, geura ari usaha tukang mati aya eta hayang mobil atuh kira-kira. Gitu. Dah, wah bener Allah teh ingkar janji cenah. Dah, itunya ngaguyonkeun kana janji Allah eta termasuk murtad ucapan. Ya. Nah, itu atanapi ngaguyonkeun kana siksaan Allah, kana pangancam Allah, ngaguyonkeun kana surga, ngaguyonkeun kana neraka. Lah neraka naon dipercaya ku aing. Naon neraka? Ngaguyonkeun pokona mah nu maksud ngaguyonkeun kana surga jeung neraka, ngaguyonkeun kana perjanjian Allah, ngaguyonkeun kana ancaman Allah, eta termasuk murtad ucapan. Ya. Awas ya. Aya geuningannya sok nguping, mubalik jeung contoh ada teman geuning ngaguyonkeun hayang rame benerannya. Lamun cenah ngomongna teh kieu pernah nguping, lamun urang rek maksiat di dunia mah soklah sing nyaan maksiatna, lamun jinah dar kadinya. Mungkin teh di akhirat teh malaikat teh ngamuk ka urang kan cenah. Urang teh ditadong, baku ngamukna malaikat urang ngayongna tarik, beus teh asup ka surga langsung. Eta neraka ditadong tenan tarik teuing asup ka surga. Kali kuat cenah, bari ku amak, mata cenah ari nyen dosa mah kapok cenah. Nanti kita mah tinggal guyon, teuing hayang sedikeun batur gitu. Lamun maksud eta ngaguyon, maka termasuk murtad ucapan. Ngan urang mah ci atuh guyon wah kitu loba anu guyonkeun. Bisi urang ari mimiti mah guyon urang teh lempeng. Lain kahilakeun ngan bisi keur ngomong kitu digicelekeun ku setan. Cilaka urangnya termasuk murtad ucapan. Sok aya hayang urangnya aparapi dongeng kubur geuning urang, siksa kubur aya di urang. Lah keun bae dan anjeun lagi gaduhan kitu ilmu atanapi gaduhan gitu cepengahan bener eta mah termasuk kana guguyon eta ngahinakeun kana perjanjian Allah kan eta mah saeukur guguyon hayang disensirikeun ku batur. Tah anu ulah lah kitu. Tah nu saterasna itu termasuk murtad ucapan teh itunya la oh ieu mah la yafa alaihi nisbahu dzalika ilaihi subhanahu nyaeta tiba kana kupurna jalma anu ngomong pamurtadan anu dieu tah ieu mah terakhirna kitu nya nalika
ti eta kaluarna teh ti jalma anu teu samabri ngomong jalma kitu teh kitu jalma eta mah ngahinakeun ka Allah kitu hari ajeunna mah berat ngahinakeun ka Allah seperti tadi mah bari bubuyon eta mah ieu mah geus yakin jalma ngomong kitu teh eta teh ngahinakeun ka Allah ka eta termasuk kana murtad sate nah kitu nah urang ulah nya teh cek tadi ulah lah kali bubuyon tidak masalah kitu mah naon we sepertinya seperti kan ieu kedengarannya dina ieu si Andre tadi yang kening pan kedengarannya seperti kan cek eta teh Kanjeng Nabi Muhammad teh itunya harum cek bintang tamu teh cek mana teh oh jadi Kanjeng Muhammad teh kos kebon teh ngomong gitu kan berenang ngomongna dina layar TV dina media muntuna panggunang geuning sina men hampura geuning kitu tah mata kula lah kitu guyon mah guyon lah sampai kana guyon dina asup kana agama nah nya nu saterasna hadirin sadayana termasuk murtad ucapan teh wa ka ayyakula lau amarani Allahu ikada lam af'alhu wa ka ayyakula lan kaya arep ngandika ya Allah lau amarani lamun marentah ingsun sapa Allah dikada kalawan iki lam af'alhu ora didamel ingsun. Jadi kieu lempengna lamun eta jalema ngomong kieu nya lempengna kieu lamun eta jalema ngomong lamun Allah marentah ka kaula rek nantanaon bae nya lamun Allah marentah ka kaula contoh ka Allah marentah salat maka kaula moal kalaksanakeun salat. Ya naon bae teman. Lamun Allah marentah sedekah ka kaula 50.000 sapoe, moal aing moal ngalaksanakeun. Gitu, tah ngomong kitu eta termasuk murtad ucapan. Gitunya. Naon bae eta mah lamun Allah marentah mingguan dengan ilmu atau napi naon bae, pokona mah aing moal ngalaksanakeun parentah. Tak eta mah ngomong kitu mah bubuyon ieu mah. Termasuk bubuyon ngomong kitu eta termasuk kana bubuyon yang sing-singkeun batur deka moal ah deka lawan deka Gusti deka naon gitu Gusti kena tempo ieu. Itu ngomong kitu bubuyon eta mah. Bubuyon termasuk kana murtad ucapan. Nu saterasna gitu. Aula usorot al-qiblatu fi jihati kada ma shallaitu ilaiha. Ngomong kieu jelema teh, itunya bubuyeuna teh kieu. Tah, lamun Allah, itunya lamun Allah ngajadikeun kiblat eta dipinahkeun ka belah wetan, mangga moal ka malek salat ka belah wetan. Ah, ka belah kulon bae teh kan. Lamun ieu mah lamun Allah eta kiblat dipinahkeun ka belah wetan, moal ka malek salat ka belah wetan. Kulon tah ngomong kitu teh termasuk murtad ucapan. Meureun nandakeun eta jalma teu ngawal ka Allah. Lamun ngomong kitu, moal ka malek salat cenah lamun eta jalma kitunya ngomong kitu lamun Allah kiblat dipinahkeun ka belah wetan atana ka belah kaler moal ka malek salat ka belah kulon we ka belah kitu kulon nya tah eta termasuk murtad ucapan ya. Nu saterasna aulau a'tani Allahu subhanahu Allah al-jannata ma dakhaltuha mustaqifan au mudhiran lil anadi fil kulli nya eta nyarios kieu ieu mah jalma teh lamun jalma teh ngomong kieu lamun kaula ningakeun salat ngan salat kaula teh lamun kaula ningalkeun salat ngan kusabab ningakeun salat teh kaula teh kusabab gering teh kusabab riweuh loba pagawean tah nepi ka loba pagawean riweuhna di dunia jeung kusabab gering nepi ka kaula teh wani ningakeun salat tah geus ningakeun salat kitu nepi ka lamun Allah nyiksa ka kaula kusabab kaula ningakeun salat ngadingakeun salat kusabab gering atawa riweuh di dunia maka Allah dolim ka kaula cenah kitu mah tah ngomong kitu teh sami termasuk kana murtad ucapan ya. Lamun kaula ieu gering kelangan teu ngalaksanakeun ibadah ka Allah nepi ka
terus Allah teh nyiksa kusabab teh ibadah kaula. Dolim geus puguh aya teh cenah teh gering. Dolim Gusti teh ka aing kitu mah. Tah eta sami nimbulkeun kana murtad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih kene seueur dina masalah murtad ucapan. Nyetan sakitu anu tiasa Muslim abdi dicarioskeun magi waktu sareng sibubin likieu kadarieu kira sareng langkung hapunten anu sulkeun pilih aya tarisan Muslim abdi anu lepat anu teu akur jeung aturan agama ngaos kitabna teu akur jeung mutarabana teu akur jeung ilmu alatna Muslim abdi pamudah-mudahan masing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala amin sareng pamudah-mudahan pilih aya larasna eta mah masing jadi manfaat kanggo urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu Muslim abdi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu